Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui sareng Ibu sadayana dina pangajaran bahasa Sunda kelas 8. Dinten ayeuna urang ngabahas ngeunaan karangan deskripsi. Karangan pikeun ngajelaskeun hiji objek. Coba cik contoh karangan deskripsi di kehidupan zaman kiwari. Siga kumaha sih karangan deskripsi dina kahirupan zaman kiwari ayeuna, dina kahirupan nyata ayeuna siga kumaha sih? Tah, cik cobanya orang tinggal contohna. Coba cik, kira-kira ieu dina aplikasi naon? Leres, ieu dina aplikasi Instagram. Tah, nu mana atuh karangan deskripsina? Coba tingali contoh di dieu 2. Di dieu aya caption tentang Minions Lovers nya. Hapunten ieu nganggo bahasa Indonesia, kumaha memang seueurna di Instagram nganggo bahasa Indonesia ya. Terus kadua di dieu aya nu ngajelaskeun ngeunaan bajunya, ngeunaan jelas baju, hargana sabaraha, terus ukuranna naon, warna naon. Tah. Terus nu mana atuh nu karangan deskripsi teh? Karangan deskripsi nu aya dina Instagram nyaeta dina bentuk caption ya, dina bentuk caption anu aya dina aplikasi Instagram. Jadi caption teh berarti deskripsi, penjelasan mengenai hiji objek anu ku urang hayang tepikeun ka batur ya. Jadi naon atuh ai karangan deskripsi teh? Karangan deskripsi mangrupakeun karangan anu ngagambarkeun hiji objek atau hiji ruang. Berarti di dieu hidep kudu ngajelaskeun hiji objek secara mendetail. Tah kumaha ciri-cirina? Ciri-ciri karangan deskripsi nyaeta nu kahiji objek nu dibahas dina karangan deskripsi nyaeta objek nyata atau bisa ditarima ku panca indera. Maksudna bisa ditingali, bisa diambe, bisa diraba, bisa dicepeng dan sebagainya. Nomor 2, objek dina karangan deskripsi dibahas secara mendetail. Jadi lamun misalkan hidep ngabahas ngeunaan baju, hidep oge kudu ngabahas ieu bahanna tina naon, ukuranna sabaraha, hargana sabaraha jeung sajabana. Pokona mah dibahas secara detail. Nu katilu, nu maca karangan deskripsi kudu bisa ngarasakeun. Maksudna di dieu lamun misalkan hidep ngajelaskeun hiji baju, penjelasan hidep kudu bisa nepi ka nu maca teh ningali eta barang aya di hareupeunana. Tah biasana karangan siga kieu dicontohkeun dina kahirupan sasapoena nyaeta dina caption Shopee, dina caption balanja jeung sajabana. Nomor 4, karangan deskripsi miboga sifat objektif. Hartina dumasar kana benda nyata ya. Bukan lain ngan saukur imajinasi hidep hungkul, tapi eta barang atawa eta benda atawa misalkan anu rek dideskripsikeunna aya di hareupeun urang bentukna nyata bisa dicepeng, bisa dirasakeun ku urang. Nu kalima, ngagunakeun bahasa nu komunikatif. Tah, maksudna bahasa nu komunikatif dieu nyaeta bahasa anu bisa nyieun batur merasa tertarik dengan karangan yang kita tulis gitu nya. Jadi kudu komunikatif, harus menarik gitu nya, lenteu bisa henteu ngabosenkeun. Salajengna, kumaha atuh cara nyieun karangan deskripsi? Tah, nu kahiji nangtukeun tema. Tangtu temana naon heula. Bade ngabahas misalkan ngeunaan budaya nya, misalkan kabaya, baju budaya atawa misalkan ngeunaan dagang gitu, tiasa naon wae. Bisa ngabahas ngeunaan kadaharan oge. Ya, hidep bisa ngajelaskeun kumaha si kadaharan ieu teh, warnana siga kumaha, bentukna siga kumaha, rasana siga kumaha ya. Anu kadua nangtukeun tujuan. Nangtukeun tujuan. Naon tujuan hidep nyieun karangan deskripsi ieu? Tah, tujuanna nya kumaha hidep. Lamun misalkan memang tujuanna hidep jang ngajual hiji barang, otomatis
kecapan anu ku hideep jieun, anu ku hideep tuliskeun dina karangan deskripsi kudu menarik gitu. Nu katilu pikeun ngumpulkeun informasi, ngumpulkeun heula informasi. Lamun misalkan urang dagang nya, tangtu urang kudu apal, oh ieu teh bajuna tipena naon, ukuranna sabaraha, hargana sabaraha. Lamun misalkan hayang dijual rek dijual di mana. Lamun misalkan hayang meuli rek dibeuli di mana. Jadi hidup kudu ngumpulkeun heula informasi ngeunaan barang eta nya. Lain ngan saukur naon? Lain ngan saukur bentuk barangna henteu, tapi hidup oge bisa neangan informasi ngeunaan sejarahna oge ya. Nomor 4 nyata nyieun kerangka karangan. Tah biasana urang sok bingung nalika urang nyieun karangan. Tah ku kituna urang kudu nyieun heula kerangka karangan sangkan urang bisa nyieun karangan teh saluyu jeung naon nu ku urang arek nyieun. Nu kalima ngembangkeun karangan, karanganna dikembangkeun menjadi bentuk paragraf. Nomor 6 menyunting karangan, hartina hideep kudu ngedit. Hideep kudu ngedit kecapan anu dituliskeun dina karangan hideep. Tah ayeuna yu urang nyobian. Ya. Di dieu aya contoh hiji produk. Nah, hideep pasti apal pan produkna produk naon. Ya, ku ibu mah dijelaskeun produkna, mangga ditinggali wae. Tah di dieu hideep kudu ngajelaskeun naon ngaran produkna, sabaraha harga produkna, sabaraha mili, kumaha rasana, jeung kumaha cara beulina. Kitu nya. Cara meulina, cara mesenna jeung sajabana. Ya, tah lamun misalkan atos informasi geus dimenangkeun ku hideep ngeunaan produk ieu, karek ku hideep jeung kerangka karangan. Poin-poinna jieunkeun teras engke tinggal dikembangkeun ku hideep nya. Tah ieu contoh karangan anu tos rengse. Ya. Brand ieu mangrupakeun salah sahiji produk kainuman anu aya di Indonesia. Hargana murah mung 3.500 pikeun 250 mili jeung 4.000 pikeun 150 mili. Kemasanna jeung beda jeung brand anu sejen. Ieu brand miboga hiji bentuk kemasan nyaeta bentuk botol. Bentuk botol ieu bakal ngagampangkeun ka pihak customer pikeun mamawa ieu kainuman ka mana-mana. Warga tina brand ieu nyaeta campuran antara beureum jeung koneng. Brand ieu bisa dibeuli di mana wae, di warung, Alfamart, Indomart ataupun salayan. Ya. Jadi nalika hideep ngajelaskeun hiji barang, hideep oge kudu ngajelaskeun kumaha bentukna, kumaha warnana, sabaraha hargana, ukuranna kumaha jeung sajabana nya. Tah mung sakitu anu tiasa kapihatur ku ibu. Hatur nuhun kanggo sadayana. Tugas kanggo dinten ayeuna kanggo sadayana cobi hideep pilarian objek anu bakal dijadikeun kerangka karangan. Upami atos kirimkeun kana Google Classroom. Hatur nuhun kanggo sadayana. Hapunten upami dina panjelasan ibu kirang merenah. Upami aya nu teu terang atanapi aya nu bade naroskeun, mangga langsung japri wae kana WA ibu. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.